Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kanggo urang sadayana. Nami abdi Muhammad Fadil Zahbian Bilali salaku kepala sekolah Taman Mesra. Isuk-isuk ka pasar beli meuli cau jeung tusukana. Ukuran ulinan ulah nepi kali dijaga nepi ka kolotna. Hadirin anu dipika hormat, puji syukur hayu urang panjatkeun ka Gusti anu Maha Suci anu parantos maparing kasehatan sareng kasempatan dugi ka urang tiasa patepang dina ieu pasamuan anu pinuh ku rasa silih asih, silih asah sareng silih asuh. Dina kasempatan ieu abdi hoyong nyarioskeun ngeunaan salah sahiji budaya kaulinan tradisional anu syarat ku nilai-nilai sosial, nyaeta petak umpat atawa dina bahasa Sunda mah disebutna ucing sumput. Hadirin anu dipika cinta, petak umpat teh mangrupakeun kaulinan tradisional anu henteu asing pikeun urang Sunda. Kaulinan ieu biasana dipaenkeun ku barudak di buruan imah, huma atanapi lapangan anu lega. Dina ucing sumput salah sahiji barudak aya nu bakal jadi ucingna anu tugasna nyiar batur anu nyumput, sedangkan anu sajenna baris milarian tempat nyumput anu aman. Kaulinan ieu henteu nganukur saru, tapi oge mibanda unsur budaya anu penting dina ngawangun karakter barudak. Aya sababaraha nilai anu bisa dipetik dina kaulina pentak umpat. Anu eta nu kahiji, ngajarkeun strategi jeung kreativitas. Dina ucing sumput barudak diajar mikir strategi pikeun milih tempat nyumput anu pangamanana, serta si ucing oge kedah mikirkeun cara anu efektif pikeun manggihan batur anu nyumput. Ieu ngajarkeun kreativitas sareng mikir secara taktis. Anu kadua, ngagedekeun kasabaran. Kaulinan ieu ngajarkeun kasabaran, boh pikeun si ucing kedah sabar neangan batur anu nyumput. Boh pikeun anu nyumput anu kedah sabar ngajaga diri supaya teu kapanggih ku si ucing. Ngajarkeun kabersamaan sareng rasa silih ngahargaan barudak anu mainkeun. Ucing sumput siring silih bantos pikeun nyumput sareng silih hormat aturan dina kaulinan ieu. Ieu ngajarkeun pentingna kerjasama dina kelompok sareng ngajaga keharmonisan anu dina masyarakat. Hadirin anu dipika hormat, sanajan kaulinan tradisional sapatos petak umpat mangrupa bagian tina budaya urang anu eueup ku nilai-nilai sosial. Zaman kiwari kaulinan sapatos ku mimiti hilap ku ayeuna perkembangan teknologi. Generasi ayeuna langkung sering kagoda ku gadget, tibatan ulin di luar sareng babaturanna. Padahal kaulinan tradisional seperti ucing sumput henteu nganukur hiburan, tapi oge bagian tina proses pendidikan sosial pikeun barudak. Ukituna urang sadaya khususna para sepuh, guru sareng masyarakat kudu gaduh tanggung jawab ngenalkeun deui kaulinan tradisional sapatos petak umpet ka barudak urang. Kahiji,
urang tiasa ngajarkeun kaulinan ieu dina acara-acara lingkungan atanapi keluarga. Anu kadua, urang oge tiasa ngadukung program-program di sekolah anu ngenalkeun kaulinan tradisional ka barudak. Hadirin anu mulia, patak umpet lain ngan kaukur kaulinan, tapi oge warisan budaya anu ngajarkeun barudak pentingna harmoni, strategi, sareng rasa ngahargaan batur. Hayu urang jaga sareng wariskeun kaulinan tradisional ieu ka generasi salajengna supados henteu hilap kana akar budaya urang salaku urang Sunda. Hatur nuhun kana pahartosana. Mugia urang sadaya tiasa ngajaga budaya Sunda anu adiluhung ieu. Pangeran acukna keren, si Elsa ulinnya si Olap. Lamun Japan beki modern, budaya urang ulah hilap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.